untuk di Indonesia urang teh boga mabes. Alat dages begitu canggih. Komo kuari loba HP. Dari suara HP bakal kapanggih titikna di mana. Iyalah satelit anu luar biasa. Andai kata teka panggih mungkin teu dilanjut atau mungkin diamankeun. Sebab naon urang geus kerjasama jeung Amerika satelitna dunia. Ketika kesulitan di Indonesia urang geus pasang satelit lapor melalui kekuatan Amerika bakal kajahoan kunyan. Anu menyelidikna tetap di Amerika tapi satelitna langsung aya jelema bakal kapanggih. Lamun deuk nyaan ngan modal kudu gede. Jadi modalna neangan kotok kudu beak sapi. Sakitu bae. Eta lah jalan. Lamun urang endek ngalaksanakeun sejujur-jujurna jeung seadil-adilna di Indonesia, moal beak teu kudu menang ti rakyat untuk melaksanakan penyelidikan dan lain sebagainya. Indonesia negara terkaya sedunia. Indonesia menjadi paru-paru dunia. 5 benua Indonesia lah jadi paru-paru. Sebab di Indonesia mah pohon naon bae jadi. Dunia 5 benua nu jadi paru-paru adalah Indonesia. Negara terkaya Indonesia. Carita minyak Indonesia loba. Nu diberitakeun ku urang sekian di paling nama wallahu a'lam. Carita logam di urang logam naon nu eueuh. Ti mimiti logam emas, logam perak, logam perunggu datang ka Barlen aya. Di urang Indonesia carita besi dek besi nomor model kumaha aya. Dek carita gitu pepetetan petet naon eueuh di urang. Jajadian segala rupa urang mun nyaritakeun maka sapira maka ngan saukur Arab mah ngan saukur boga korma jeung kacang doang geus sakitu. Tapi di Indonesia aya hui, aya ketela, aya singkong, aya dangder, eta keneh. Masya Allah, Masya Allah. Haju dijieun lagi geus model-model goreng dangder. Coba ayo pais dangder. Ditayangkeun deui goreng jadi katimus, dibawa deui ka Garut jadi keripik, dibawa deui ka Lewo jadi endog lewo. Ambalaya dangder keneh. Wih, Indonesia mah kaya raya tina bubuahan geus pohara jasa. Di mana aya di negara luar tangkal awi di urang Ambalaya. Nu mantak begitu nyeun pabrik melakawi caknya nama meureun model ku urang mah bosen. Pelakunya nawi diturutan ku urang melakawi segala rupa aya kaya raya di urang. Wih, lain lalagaan. Cuman ieu urang mengelolana hiji kurang bisa ketika bisa kurang teu dihayukeun. Urang lamun nyaritakeun di Hongkong Masya Allah di Hongkong malah mun aya jelema boga kaleuwihan boga kabisa ditarik ku pemerintah produksi mana dimodalan ku pemerintah dimodalan di samping dimodalan anu ngembangkeunana pemerintah jeung nu masarkeunna pemerintah. Ieu lah Hongkong matak maju. Tah kamari nu mentek kulah yang jadi presiden teh eta maksudnya nurutan di Hongkong bisa nyinaon lah pemerintah nyahoan modalan pasarkeun ku pemerintah jelmana diamankeun di urang Masya Allah. Kamari urang Pasir Gadung laporkan ke presiden kula boga kabisa mohon didukung naon nyeun pepletokan teh didukung. Aduh presiden parah jasa. Bisa 2 rupanya na pepletokan jeung dereden tetep teu didukung. Lamun ieu di Hongkong dikembangkeun dujanan. Di urang mah moal kurang obatna ge tangka derewak di mana bae aya. Kacentet aya kacentet dan lain sebagainya. Ieu keur carita mahmur jasa. Jadi orang izin ke negara lain, negara terkaya di dunia
tapi jalan teu daek nyambung-nyambung masih kene ngegejlug keneh bae bupati geus sabaraha kali bupati ganti ngegejlug keneh bae Masya Allah listrik masih kene can normal aya pareung saminggu ke pareung deui saminggu ke pareung deui nu usaha di listrik mah pan melalui listrik di kumaha coba jelema usaha ngan sakadar dina es doang sedengkeun es mah pan eta kulkas ngabutuhkeun listrik nyana geus ngitung bae sapoe beakna sakian ratus sakian teu padahal listrik es aing ambal aya segera ieu bantut ieu teu mikiran teh enten kadinya mayar terus bae teu meunang we telat mayar. Nah iya pun orang nyaritakeun berbagai-bagai ini kumaha tanggung jawabna pemerintah ulah sok-sok nyana make kenong di dieu listrik pikiran tajang rakyat usahana di dinya nyana urang usahana teu di dinya anu batur nu usaha di makanya hitung di Tangerang sabaraha nu usaha melalui kulkas melalui listrik dan lain sebagainya ajunya anu melalui listrik ngelas dan lain sebagainya bener cenah tuh aya genset dan lain tapi kan dia tanggung jawab pemerintah teh mana nah kos gitulah ieu keur carita mana kemakmuran mana ieu kekayaan mantap diserobot lah keluar bab urangna gagahna jeung papada urang tapi lamun urang gagah mah emasna besina logam dan lain sebagainya uyahna minyakna dan sebagainya urang kelola urang jual adapun engke urusanana urusan pilih tiditu tidik urusan jual beli make calo biasa masalah tuh kan gitu ngeunaheun kan kadengin tapi kulantaran orang bertekuk lutut urang nu boga nyana nu ngelola nyana ongkos nu pribumi nyana nu boga keuntungan urang di persen pan eta teu ngeunah kana jantung bos gitulah negara urang ieu mah keur carita mana nu gagah mana nu pinter dek ditanyakeun teh eta mana nu gagah mana nu pinter ternyata pan si ka urang sok poporongos jakarasana aya teu menang salah saeutik urang dicabok urang didepak orang ka urang doang gagah teh tuh kos gitulah urang lamun kadinya nyaritakeun pan nya teu senang nah tuh urang teh senang jadi kitu pas teu senang teu nyambung rakyat jeung pejabat asal teu nyambung rakyat jeung pejabat geus tereh kiawat sugro ribut ujian entek babari di Indonesia mah diributkeunana sebab dah seuneu saya tinggal di empos dok tinggal di insong-song dah gebrah wah carita nafsu seperti eta tapi pada kenyataannya justru Indonesia paling unik di negara timur mah gampang disulutna gampang diemposna masalah leutik jadi gede perang tapi di Indonesia geus sabaraha jenderal nu salah geus sabaraha pejabat nu salah bupati hampir saralah kabeh itu keneh camat jeung lurah hampir saralah hampir ya mah hampir gubernur hampir rakyat lain teu nyaho tapi ketika diredam be ku kiai dulur langgeus nunggeus manggeus bae eta mah kasalahan nyana atuh urang mah urang bae cepet alabatan kulkas Indonesia ji geus sabaraha kali kuari Amerika dek ngadukeun urang jeung papada urang geus sabaraha kali mun nyaho sejarahna turunlah ulama NU kerjasamalah jeung Muhammadiyah redamlah masyarakat salah tinggal salah lamun urang bisa kene diadukeun geus kagebur di Indonesia mah contohnya reformasi be eta teh kapan tokoh-tokoh siap dur sakedeung hanya berapa menit lengser acak-acakan batur nu jadi presiden jeung nu jadi pejabat tokoh nu beak tipi-tipina reformasi panul cak cida teh sia lain bae nasib kos kieu jasa ieu tipi aing beak supermi aing beak cak geus beak geus kieu lah gampang di Indonesia
Tapi ketika diredam guys, gubernur urang sakitu loba salah nage tetep bae urang hargai nyana putri daerah geus kajen teh diponis ala kadar doang. Itu emang negara urang ban jelema urang mengelola sakitu malah geus bae urang hampurakeun ke manyana kaluar di urang angkat jadi gubernur deui bah. Ki Pudoling geus siap bae deuk diumrohkeun. Hampura Gusti Allah Ghafurur Rahim. Hei wara teh Indonesia reda di babariasa di Indonesia lain lalagan teh tiis jasa mantak ngadeketan kiai jang ngareda redam boh kamari Jakarta lamun teu diredam gua tuh Jakarta lautan api kedua Bandung kan diredam dek nararaon lah kurang bere kesempatan baik coba sekadar 5 tahun lamunnya ada keterlaluan geus teu kudu direformasi pencit haba kitu bae geus bari tenang bae lanang tenang bae tenang diredam ku sababaraha ulama sabaraha kiai tenang bae lanang lah jaka bae teu kaluar ti aturan Allah coba hayang nyaho heula nyana ini Indonesia antak Amerika ke gide spesial jasa cekene aing meresep jasa pun muleuh huru hara teh jangan meresep duduh kurang obatnya berek wae kurang senjatanya berek wae datang ke pihak itu kurang senjata diadukeun nyana-nyana kene urang nu ribut urang nu paeh nyana nu untung jual senjata tapi di Indonesia teh bisa ribut ya senjata nanti dulu emang kada gua punya pepletokan belum digunain dong. Aduh bingung Amerika coba lihat senjatanya ini itu obatnya apa derwak ini. Aduh Amerika ge puyang aing jangan ngalawan Indonesia mah puyang jasa ya lawan geus dijegurkeun deuk dijegurkeun kan loba keneh ketenangan di Indonesia tenang. Kita ulah ngaji geus loba di masjid anu tidak boleh ngaji di mushola anu tidak boleh ngaji kerukunan agama dan lain sebagainya mun di negara batur geus ribut tapi di urang tenang bae mushola teu meunang ngaji di jalan masjid itu tidak boleh dipegadangkan pengajian sebab ini adalah perumahan di perumahan ini nah sekian persen Kristen sekian persen Buddha sekian persen Hindu sekian persen Islam jadi sudah tidak boleh mengadakan itu pengajian wah ya enggak apa-apa nah jadi hadapan jalan iya masjid di jalan tuh gitu jelema ngaraji di jalan gak boleh ini untuk umum di hadapan imahnya ambala ya kadi itu tinggalnya namanya godek cek abadi kayak sehat ceknya beres senjata buka pepletokan bisa itu apa itu yang digantungin di sini wow ini lebih dari panah apa namanya jepretan ini wah tuh lah udah jago orang Indonesia ngejepret nak wow atakan Kangjeng Nabi Daud pakai jepretan hadiahan kurang Kangjeng Nabi Daud ila hadarti Daud nu keluar Daud Cikupa aduh Kangjeng Nabi Daud udah dihadiahan teh hadir Daud Cikupa tuh hadir guys pokoknya mah jepretan manteng Amerika dia bingung ini latihannya bagaimana latihannya manggah tetangga udah beres marah enggak udah mau marah mau bagaimana tuh orang yang enggak ketahuan sih dikira jatuh aja sama dia udah beres ketika marah juga sebentar Indonesia mah pengampun dan pemaaf udah kalau ketahuan anak-anak ini ngebandring ngejepret udah iya saya buahin dijepretan cokotan lah kusia beres Amerika kayak gini waduh belum saatnya kita melawan Indonesia pemaaf Ghafurur Rahim Indonesia Masya Allah ini berkat ulama lain lalagaan ngesabara kali nek digedur ke dia teh orang barat orang Amerika tapi jago ulama orang redang kau mau kerjaan Gus Dur gak usah dilayani kita aja mentak aman baik datang gak kuat kurang kuari lamun nduk hayu ke nafsu
Nazarudin di mana kuari, si Saprudin di mana, si Nurdin di mana, bangsa dindinan di marana eta kuari teh dak datang ka mana nya mengadilina ai tetangga urang mah anu menyon teh di gebugan pan ngerendem di ditu di hulu ka mana, irung ka mana, ceuli ka mana, di peupehan tah diasupkeun ka penjara ai si dindinan di ditu musabaraha ieu teras atas anu kudu dipenjarakeun jante tapi rakyat caricing bae Ghafurur Rahim geus bae pengampun pemaaf beres malah mengkeluar mah geus sasalaman bae sasalaman pelukan geus beres hampuranya geus dihampur aja tuh kula mah loba jasa salam geus ulah masalah beres diurang atuh. Masya Allah hesek neangan cara negara Indonesia hesek lain lalagaan dibatur mah ku sebab anak ku sebab tetangga dardir tuh mantap di orang mah boro-boro Amerika tukang telu ge teu laku nyana masarkeun telu supaya narluh ben teu laku di urang mah sebab naon kiaina dulur lah nu geus bae itu cenah beuteung makula busung kege urusanana pae mas siapa ya tukang telu nage lagi kudu dibales-bales geus teu kudu kayak jelema datang ki pokona ki wae ieu mah ku telu sanu nalu si anu balikeun bae kiai habak geus kabeh ge menang Allah lain kitu cenah panas jasa kunaon mah sakeudeung panas ge geus kalem bae ke di akhirat ke bakal diganti kitunya ke geus atuh ge beres. Ya Allah, di Indonesia cek tukang telu sial tak kiai. Maksudnya nyada kena datang ke aing, telu aing teu laku ieu. Bu dipasarkeun di urang telu supaya nareu teu laku. Tetep bae kiai. Antep bae. Ya kabehan ge bakal pararae ke diganjar ganjaranna kanyawan di akhirat. Lain gitu cenah kiai asana teu betah. Neangan betah mangke bae. Geus di dunia mah betahna. Gitu ataupun bagi ada geus satu lagi geus beres aman datang tukang tua ya mau ketelu geus mendingan bales deh bae cak kiai ge ulah cak kieu teh ya ulah nurutan kiai atuh nurutan kiai mau beres-beres urang teh lah cak kieu teh ka kiai bae kulo mah santepkeun eleh tukang telu Indonesia emang kumaha gitu lamun kiai teu kana kesehatan kos kitu dardur ujianan tapi tetap harus itu pejabat orang cenah korupsina ambalan jasa terus ditangkap nah orang hampurakeun bae masalah di orang Masya Allah luar biasa negarana kaya subur makmur rakyatna gitu pemaaf pemurah hati kisur dibatur wara jasa di urang mah ayam mamang ka urang balak langsung durut nu bapak urang harta bapak urang dicokot aya mah 10 tahun indit datang deui ka dieu ngesot ligo ieu mama ya oh ya harta bapak dibawahan gitu ieu mendek pokona mah nyangakeun beungteug teu genti goro-gorokeun hampura jasa mamang mah geus teu daya teu upaya heuh tuh mang ka dieu mang geus cicing di dieu jeung alomang urang sahirup sapae geus mamang dek balik ke mana lain ke alomah padahal mah harta bapana bae aku ya tapi waya datang main sapura di hampura deui bae geus bae ieu motor sa menang saminggu teh motor alot pakainya der bete balik deui sial tah mamang tapi tetep bae deui balik di hampura deui bae. Masya Allah iya Indonesia pemaafna lain lalagan nah iyalah orang hirup di negara nu subur tur rakyatna pemaaf alhamdulillahirabbil lantaran naon urang ka Jawa Timur wali ambalai ka Jawa Tengah aulia Allah lah di Jawa Barat di Banten loba wali-wali Allah anu tarariis hate entet urang tetat kerub tadarru urang ka Gusti Allah melalui haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani tiis nama hatena ngeunah
kurang ngadeukeutannya nati iskomo kurang ngadeukeutan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantak makin loba maca sholawat tentrem.